Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda pengajaran 2 dina tema hirup rukun sauyunan, atau dalam bahasa Indonesianya hirup rukun seiya sekata. Tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran kali ini di pengajaran 2 yaitu kita dapat memahami teks argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan. Yang kedua, dapat menyajikan teks argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini teman-teman, Miss akan menceritakan teks dengan judul Gotong Royong Warga Kompleks. Di wewengkon Kota Depok, ayeuna mah beuki loba wae kompleks perumahan teh. Lamun anu tadina sawah jeung kebon, ayeuna salin jinis jadi pamukiman. Sakapeung mah kungsi kompleks teh tara jol-jol rame. Da imah anu araya di dinya teh di wangunan nungtut mimiti sok bagian hareupeun heula. Terus engke disambung ka bagian tukang. Anu anyar rengse di pigawe teh ngawangun madrasah, sarerea udunan saperluna. Bari jeung teu kudu haben dipentaan ku pangurus RW. Da harideung sorangan. Najan hirupna henteu loba anu saliuk beh, tapi warga komplek teh tara koret mun dipentaan udunan. Kitu deui dina migawe anu boga keahlian dina nyieun wangunan mah marilu singkil anu sejena bunta bantu pikeun ngaringankeun pagawean. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan dari cerita Gotong Royong Warga Komplek. Yang pertama, sawah jeung kebon teh umumna geus salin jinis jadi naon? Artinya, sawah dan kebun umumnya sudah berbeda jenis. Yang kedua, naon sababna kompleks perumahan di Depok beuki loba wae? Apa sebabnya perumahan di Depok makin banyak saja? Yang ketiga, mun ditempo tina asal daerahna, kumaha ari warga kompleks perumahan teh? Kalau dilihat dari asal daerahnya, bagaimana warga komplek itu? Yang keempat, anu kumaha ari anu disebut hirup rukun teh? Pek terangkeun. Seperti apa hirup rukun itu? Coba jelaskan. Yang kelima, kegiatan naon wae anu dipigawe ku cara gotong royong? Kegiatan apa saja? Pekerjaan dengan cara gotong royong. Yang keenam, naon sababna warga kompleks perumahan teh ngawangun madrasah? Apa sebabnya warga kompleks perumahan membangun madrasah? Yang ketujuh, sok digunakeun pikeun naon wae eta madrasah teh? Digunakan untuk apa saja madrasah itu? Yang kedelapan, naon sababna murid madrasah teh semangat diajarna? Apa sebabnya murid madrasah sangat semangat belajarnya? Yang sembilan, naon anu dimaksud intihan teh? Silahkan jelaskan. Apa yang dimaksud intihan itu? Silahkan dijelaskan. Yang kesepuluh, apa sarana dan fasilitas kepentingan umum di tempat hidup? Apa sarana dan fasilitas kepentingan umum di lingkungan kalian? Nah, selanjutnya yaitu materi babasan. Apa sih babasan itu? Babasan adalah ungkapan, kutipan kalimat. Perhatikan kutipan kalimat yang Miss bacakan saat ini. Najan hirupna henteu loba anu saliuk beh, tapi warga kompleks teh tara koret mun dipentaan sumbangan. Pada kutipan tersebut terdapat
terdapat kata saliuk B yang artinya kayak kata tersebut dalam bahasa Sunda disebut babasan, sedangkan di dalam bahasa Indonesia disebut ungkapan. Yang disebut babasan yaitu gabungan dua kata atau lebih yang mengandung seperti khusus serta biasanya menggambarkan perbandingan. Nah, di sini ada contoh beberapa babasan. Yang pertama, gurat batu. Babasannya, bahasa Indonesianya keras kepala. Yang kedua, hampang leungeun, ringan tangan. Yang ketiga, epes meer, cengeng. Yang keempat, panjang leungeun, panjang tangan. 5. Wening ati, bersih hati. 6. Caang pikir, berpikir jernih. 7. Awak sampayan, selalu terlihat pantas dalam berpakaian. 8. Hejo tihang, sering berpindah-pindah tempat tinggal. 9. Bentang terang, bernasib mujur. 10. Asal warah, anak yang dididik dengan baik. 11. Berat birit, pemalas. Yang 12. Kurung batok, tidak pernah bepergian jauh. Nah, selanjutnya ini ada cerita tentang jalma kreatif moal mutu laku. Hirup mah kudu kreatif, kudu daek mikir, entong putus asa. Barijeng prak digawena. Jalma kreatif mah tara putus harapan, sabab salawasna bakal manggih jalan kahirupan. Tuh contohna Ahmad Farhan, urang Cisarua anu ngaleungeunnan nyeunan barang antik tina lisung urut. Kiwari sanyana lisung teh geus leungit atawa dina ayana ge geus tara dipake. Lisung teh apan paranti nutu pare, tepika jadi beas. Ari ayeuna pare teh geus teu dilahar ditutu, tapi sok digiling ngagunakeun mesin heleran. Henteu kudu capek, jaba gancang deui. Lamun rek nutu pare sakarung dina lisung biasana tara anggeus sapoe, da kudu ngandelkeun tanaga jalma. Tapi lamun giliran nu ngaheler mah pare sakarung teh moal kungsi satengah jam ge geus jadi beas. Tah, ku Ahmad Farhan mah lisung anu geus teu kapake teh dimangpaatkeun pikeun dijieun karajinan. Malah disebutna ge karajinan barang antik, tur hargana mahal. Lebar mun lisung ukur dijieun suluh mah, padahal mangpaatna loba. Anu penting mah urang kudu kreatif, kudu kitu omong Ahmad Farhan. Pikeun manehna lisung urut teh lain wae loba manfaatna, tapi loba harga jual deui. Lisung urut teh dipake bahan nyieun pakakas mebel, upamana loba leutik atawa meja. Upamana lomari leutik atawa meja, engkena teh diwujudkeun barang antik. Harga lomari tina bahan lisung urut bisa ngahontal leuwih ti 3 juta rupiah. Padahal harga bahanna mah moal leuwih ti 100.000 rupiah. Kabeneran deui Ahmad Farhan teh matuhna di jalur wisata Bogor. Jadi pikeun masarkeun hasil produk sina teh teu hese loba wisatawan anu kataji ku barang jieunan Ahmad Farhan. Tur teu lebar ngaluarkeun duit pikeun meulina. Tapi beuki dieu mah lisung urut teh beuki hese disiarna. Ahmad Farhan teh kudu ngahaja aprak-aprakan ka pasisir Bogor, malah sakapeung mah ka Sukabumi jeung Cianjur. Dina manggihna
Ge tara loba deui. Da ayeuna mah geus tara aya anu nyieunnan lisung. Ahmad Farhan ancrub kana usaha nyieun barang antik teh geus aya taunan. Ari tujuanna mah sajabat tipikeun bisnis teh. Oge hayang ngamanfaatkeun barang urut. Eta barang anu dianggap geus taya gunana teh kumanehna mah di ropea tepi ka ngawujud jadi barang antik anu aya hargana. Tetelarea nu mikaresep deui. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas di pengajaran 2 yaitu yang pertama, istilah kalimat di bawah ini dengan babasan yang sudah diterangkan oleh Miss ya barusan, menggunakan kata-kata babasan yang tadi Miss sudah terangkan. Itu tugas pertama. Tugas kedua yaitu menyelesaikan kalimat dari teks argumentasi yang sudah tadi Miss ceritakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pengajaran 2 dina tema hirup rukun sauyunan atau hirup rukun seiya sekata sudah Miss sampaikan dan sudah selesai Miss jelaskan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.